hadiah lamun apal nikmatna hadiah teh kajami nu apaleun. Kangjeng Rasul Isra sareng Mi'raj ngagaduhan hadiah ti Gusti Allah nyaeta salat. Parentah ti Allah teh sanes salat kumpul. Saum Kangjeng Rasul teu dipiwara. Ai zakat Kangjeng Rasul teu dipanggil. Haji oge Kangjeng Rasul teu dipanggil. Tapi nalika salat Kangjeng Rasul dipanggil. Isra sareng Mi'raj teh eta teh aya kaagungan ti Allah ka Kangjeng Rasul. Naon kaagunganna? Di antawisna Allah rek masihan hadiah ka Kangjeng Rasul jeung ka umatna nyaeta ibadah salat. Jadi atuh ibadah salat teh eta teh hadiah ti Allah eta teh. Mun kinten-kinten urang dipasihan hadiah atau atana pinte kadah nama atoh gitu. Nah bet urang bete atoh diberi hadiah ti Gusti Allah da teu apal kana hadiahna gitu punten. Ibu ameng kagerenten kasuka jadi nyanak emas 5 kilo kan bae ieu mah nyanak emas 5 kilo ameng kaderenten kaya makhluk Allah nu resepeun kana cau nyanak emas 5 kilo nyanak cau sasiki sok asongkeun ka monyet cek ibu teh nyet ieu emas 5 kilo ieu cau sasiki monyet milih mana? Nah milih cau cek emat jang naon emas capek-capek mamawa mending keneh cau da beukina apalna cau monyet teh da teu apaleun harga emas. Itu ge salat ibu. Ibu milih salat, milih duit. Da teu apal hargana salat. Bahwa salat teh leuwih hebat tibatan duit.